tara miluan main bola ayeuna kunaon euy. Oh pensiun sugan maneh. Gue nyata balah, ayeuna mah pensiun, ayeuna mah urang malah. Nah euy, pan maneh teh ngora keneh make jeung geus pensiun sagala. Bongana tuh dah dicarekan wae urang ku pelatihna. Ah, ngeus sih ngundurkeun diri, keluar mending pensiun. Berarti maneh matak minang dicarekan oge maneh mah tara miluan latihan. Justru urang mah pangketawalang latihan ge sambil 2 kali. Aku dipecat atuh biar aku jadi pensiun aneh. Nyata. Naon? Mah. Naon atuh? Padahal urang mah yeuh nya. Urang mah yeuh lain sombongnya biarpun posisi urang baik bah heuh. Urang mah ngasupkeun oge mineng. Wah, Urang mah mineng ngasupkeun oge. hade atuh. Heeh. Nah atuh. Heuh kan urang ngasupkeunna kana gawang sorangan. Lain makin di usaha teh makin hese nya euy. Duit di ala teh hese aing ari beubeulin mahal. Nya teh teh. Tapi teh urang mah nya ieu lamun misalkan menak duit 3 juta urang mah dibikeun da ka RTKB. Main kesangka bagus euy. Eta mun duit dibikeun ka PRT, kabeh di 3 juta. Mane meureun teu boga deui. Gampang teh urang mah hayang mah. Gampang kumaha ieu teh? Oh tinggal ngahayal deui we. Ah, maneh masuk mah bodor. Aduh. Ieu kenteng bata sebar runtuh rumah tua. Kamarana ieu masyarakat teh. Aduh. RT deui pemeresan. Ari RT boga bakalan naon jeung urang. Semenjak HP RT dijual, telepon tara, ngechat tara. Ari maneh? Erek bisa nelpon jeung ngechat kumaha? Pan HP-na ge dijual, ai maneh? Teh, kamari mah aya manuk seueuh 10 siki. Di mana ieu teh? Tunggu di ditu tangkal di laneuh. Ai terus kumaha atuh? Teh mah urang ieu teh ceker beunang tah hiji urang. Anu bener. Asli tuh. Berarti atuh manukna tinggal 10 ieu teh mah kieu mah tinggal salapan meureunnan. Yang atuh beak kabeh. Ah. Muke jeung beak di dinya mah. Bukan anu salapan mah kabur atuh mah ledakan ruaseun. Ah, ini sok ngalonyeng nanti. Ya atuh 10 siki ceker beunang hiji geus salapan kabur. Oh, benernya. Aduh. Hawa panas. Anak tarik aya perlu ieu teh ka RT teh. Aya perlu naon ieu teh? Kieu teh anak teh euy. Da kieu KTP Bisa. Nang ayeuna mah aduh. ADM-na 50.000 ayeuna mah. duh euy. Anak teh boga duit teh. Mau 50.000 mah euy. Bisa meureun nganyuk. Aduh, teu bisa ayeuna mah kudu cash. Ayeuna mah nya KTP teh teu bisa nganyuk. Aduh, hanya euy. Kieu atuh teh lah. RT boga tuh duit gocap. Boga urang gocap mah. Nah, ayeuna mah kieu. Anak ge nyembal duit gocap sok ka RT. Hega Mana tuh duitna? Iya, duitna 50.000 rupuna. Tuh, Nah. tuh. 40, 50. Oh, bener, loba duitna RT. Bener tuh. Oh, Pak Fit mah Anjeun KTP sabaraha? 50. Tah, yeuh.
kurang dibayar ya yang KTP tah ya 50.000. Oh. Sok burukeun jieunkeun buru-buru data teman geus aya. Heeh, mun saya bener. Burukeun gaweannya anaknya perlu pisan ya. Pasti saksi dari geus ada emang geus mere atuh. Anak kayak itulah Juk. kayak jalan geus jadi. Juk, hari-hari kayak dikabaran ku RT nya. Juk, hati-hati. Dia teh nyen KTP. Tapi nginjem duit ti urang dibayarkeun teh. Aduh, lieur. Anjay. Lain atuh. Ieu cuaca nih panasnya. Ada musim panas eta. Geus sabaraha bulan ieu teh nya halodor teh. Aya menurut 4 bulan mah Karunya aduh di imah ge ieu Pak RT geus cai nah gararing lin. lain garing deui 4 bulan. Kurang ge sarua ieu teh kekeringan. Hese mani-mani acan. Yang hulu ge geus eueuh net. Nyeta. Urang mah sagala-galana ge kering. Di kering naon maneh di dulutan wae. Urang mah sagala-gala kering, termasuk pesak urang kering. Anjay.